Pak Kades, dia tembok rempag payunan bumi abi, sayena ka lebet bumi abi. Abi ieu bumi kakeum, umuran sekolah kakeum. Kawatos ieu. Keluarga RT hiji ieu nyuhunkeun partisipasi na ieu banjir tuh di blokan sekolah blok Haji Jakarya tuh sampai kasuhunan ieu tuh tinggal naon ieu Pak RT pangontrolkeun ka dieu Pak RT ieu teh masalah nama benteng pabrik Multiasa runtuh ningang benteng blokan sekolah anu di dieu blokan jalan buntu teh tuh sok anu tiasa ngabantos nyuhungkeun bantosanana ieu PRT nyuhun dikontrol ieu wayahna ieu. Wassalamualaikum.